kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge bener. contohna urang boga balong Kumaha? wur weh eta para belauk teh dikabalongkeun tah anu dibalong teh urang teh maksud teh pan mara belauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeuyeub-keuyeub milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas simpen aja di ditu tuh ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair tah ieu mah orai kadut dipodaran teh mah nu can seuri mangga seri heula tapi ulah tarik teuing bising tetangga nyangka menang kode buntut. Aduh, Wilujeng Sumping di pagelaran wayang golek di dia mah aya bodor, aya piwuruk, aya carita pokona mah serba lengkap lah. Ari cek Mang Cepot mah kieu nya pepeling teh hirup teh ulah loba teh ngeluh. Mun loba duit ulah adigung, mun can loba duit ulah pundung. Sabab nu penting mah hate bunga, awak sehat jeung ulah poho ngadoa sakitu. Ayeuna nya sateu acan nalakon di mimitian, kuring aya pamenta saeutik pikeun nu can subscribe mangga pencet heula tombol subscribe na gratis teu kudu ngajual sangu teu kudu ngajual hayam komo deui ngajual ginjal mah tong hilap oge pencet like tuliskeun komen nu sopan terus share ka dulur-dulur babaturan jeung sasama pecinta wayang golek ku kituna seni budaya Sunda bisa terus hirup tur dipikaresep ku barudak nepikeun ka incu-incu urang geus ana mah kieu lah ulah loba teuing baceo. Hayu urang sami-sami nyaksian pagelaran wayang golek mugia kahibur mugia seuri jeung mugia janten ubar capek sanggeus sapopoe digawe wilujeng nonton sareng tong hilap subscribe hatur nuhun sadayana paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan paingan mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan ada bener tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh bener ulah wakan nyalahkeun batur ihdina siratal mustaqim naon teh Kang eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah kumaha hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalahkeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia aya ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti gebrus ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teman ay supirna balanga mah ngerti kusruk anger cilaka eta utamakan selamat memilu nongeng deh dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge bener contohna urang boga balong kumaha wur weh eta para belauk teh dikabalongkeun tah anu dibalong teh urang teh maksud teh pan mara belauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeuyeub-keuyeub milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas simpen aja di ditu tuh ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair tah ieu mah orai kadut dipodaran teh mah eta mah ieu mah keuyeub tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tidak pagawean teh bener kan milu di dunia mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sasana nu mata kumaha atuh sangkan ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki
sok jakatan 2,5% saat sana dibikin ke anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ke anak jeung pamajikan hartina etap anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun. Itulah lalaki nu bijaksana, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari paming ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu, ka dulur ka tetangga, saeusna ka dulur tuluy tatangga, saeus tatangga tuluy ka nulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh malna teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring teu jaga-jaga teuing ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah aya eta ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan-gamelan dalang si lain mah kali ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro kawiwirang batur sia teh menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal sakali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamak tadi namanya teu ngamak aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan bener mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tah eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun da sabenerna mah euy unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda ai garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa karena bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta aduh di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang bisi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin
maksudna sing sok hartikeun nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumiddin teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Ai Prabu ka saha? Karaja Karaja. Hah? Karaja Prabu mah Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah? Gelar. gelar Jadi ai Prabu ka saha? Karaja Karaja. Aina Malik Yaumiddin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumiddin naon? Ar-Rahmani Rohim Ar-Rahman Nirrahim Malik Yaumiddin. Ai Ar-Rahman Nirrahim naon hartina? cek akang Welas jeung asih ai moto Siliwangi naon? welas asih Sili asa, sili asuh, sili asih gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh. beda sebutan Pek jelema anu sili asa, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus sili asa, sili asuh, sili asih tangaing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. hayang dewegannya kan bener Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. si ngancik dina diri Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. oh bener Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. cek urang Sunda Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris. Barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Naon rasa? Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? asin Pasti asin pasti. pasti Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna. nya asin meureun Asin sarua. asin sarua. Aya gula. amis Tuh. Nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. oh eta rasa teh Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah dina soal perbedaanana. persamaanana Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. pada eta kene sesebutanna mah Pada eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. bakang Hah? naon cekane Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh percaya cenah dijahit we, marukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. opas Hideung teuing teu. sawo mateng disebutna ge Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing. teu Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Tah gitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. hate bersihkeun hana teh urang bersihan baju Gitu tanya. bener Kang kudu Dewek bersih mah kitu sote ngabejaane kasih lain. Ngelingan. ulah kamardinaan Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. aja bawaeun balik cekolat Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak.
bahan pikiran bahan pikiran pikiran ayeuna kulo antaran dina agama we ku beda-bedana gara sok sanajan bari agama beda-beda aliran beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh jadi tamu teh wajib lapor teh didinya 1 kali 24 jam kenal 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui baik dicarekan pege kuno mancung mah bener Kang waspada sebenarnya mah lamun boga salaki kasih eta musibah awak disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereumpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keunna cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru abdi jalmi soleh kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin si ari mah kana hianat teu eureun nya khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sararanya amin Kang amin alah bisi dieu sing pajeng deul menikah reung sorana soalnya di nuki aya sora doser bisi di bot aya bisi di rapli ini sora kayu putih bot toke brudut bot wah omak urun angin gede ya ulah kaget bot sora tutup tarason sebot wuih nyawa tetep belentuk gitu inget tuh bapak bisa dedengean sebot atau manuk beo kompak sih ditembalan support sebot hei gimana hei saya sering saya ada Kang Kosin sebot siapa gimana hei saya sering tunggu hari yang dewek hei dewek bingung diluweng ge mah bawa-bawa deh kadekang bukan kawani ya keur kieu teh datangnya alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien deh turun ka dunya beureun Kang apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belamanan kadipaten begitu sahanya euy luka teuing Kang Sa teh nu tadi teh euy. Balik si lain. Temokeun wujud si lain. Lamun nya mah Untung nyalukan ke kajauhan harinya malah laki. Aing teh hirup teh keur nguriling dengan tanding. Aja serang dengan lawan. Aing saumur hirup can nyaho digetih sorangan. Wah, sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh iya emang aing teh sieun aing mah dulu di dunia saha nu jago tunduk aing mah percaya di pinggandani aya jago ngaranna Gatotkaca depak tah di ngarepan aing mah di jebrod emang da aing sieun ku Gatotkaca
awal jebrot ku aing mah Cadu kudu mun kecil. heuh aing ada caca Gatot kaca teh dudungan aing bager eta teh ATM kasep ongko berehan ongko Waduh. hese neangan dudungan aing cara Gatot kaca geus ya gelo heuy Aya karewaso. geus ya geus kan bade ngahapunten ka abdi geus nah sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan bisaan maneh pun bapak udur Aduh. naon pun bapak teh damang sakit bapak maneh geuring Oh, aing teh babari jowo Cipanon. punten agak pun bapak udu atau damang bagja agak nuhun agak anas jeung lagu mudah-mudahan agak cing panjang Yosua akan mempeperihan pun bapak teu damang anas jeung lagu sedih mengalak kolektor akan ninggalkan sirah abdi wae saha teh teh belum usah ngai Aduh. tinggal lah mun-munan dengan nyautan ge kan sonong ingkang geus sabaraha poe bapak maneh geuringna dan parantos sasasi satengah naon panyakitna baru sin sabelah sampai ieu na teh socana sampeanana baru mastakana senal oge kula nu hiji nomor 42 Anu hiji. hiji deui nomor 73 laras agan sanes akon-akon kula sanes ocon pun bapak teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula ku para gegeden maksudna mah bade nyuhunkeun dihapunten bilih anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya Wadir geus kitu mah Bin. teu acan tega abdi teh sing jadi budak yatim can siap teu acan tega abdi tega jadi budak baong salilana sampelak kakolot Kan ngahesekeun ngahesekeun ka sepuh can bisa mulang tarima. ai kolot kajaman teh pan dompetna teh dirah-rah teh artosna teh leuheung lamun disesakeun Duit tadi cokot ganti ku seureuh gitu. tong nyindiran ai kari bayar duaan abdi teh ulah syukur bagja kumbayangan kumaha maneh meurang pansen milarian paman Arjuna teh wah lapur lah juragan pangaulaan teh kalau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyamper ka abdi ieu mah teu aya lah teu koling-kolingan Bener. teu serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge Biasana ge kitu. nanging ayeuna mah Ot maneh nyaon teu
naon lan Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya. lu teu aya geus tilu panggung teu aya acara nya Teu aya Pak Kangjeng Rama Arya. Maksudna milarian Paman Arjuna. lu naon tiga kieu kaayaan Ayeuna katuruk katutu Bapa maneh geuning. teu damang urang parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan Saha nu nungguan ditu? pun biang sareng si Gareng kitu kulang Ai maneh dikirit ka mana atuh? Umawi bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu Naon? saur pun bapa teh ujang satengah teh eling si dewek isuk pageto dicabut umur bisi diparengkeun dewek rumpak cahingin diburuan gitu amanat teh alias maut Iya. aing hayang panggih heula jeung nunungan cu amanatna pun bapa teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah teu aya piletaheunana bener Kang ajri abdi teh urang kiraku nunungan kedah angkat ka itu dewasa deui nyari dewasa abdi teh Dibejakeun ku kaula. tah kitu kan Saha anu diharapkeun ku Bapa maneh? sadayana kan si Gareng mah ayeuna teh parantos nyieun peti dumeh nunungan bade ka itu oh dajang naon peti itu peti model ondangan teh geuning wadah amplop entong sanes kayaknya ketang agan nya ieu mah kolot gering teh dikomersilkeun nya gajah gering teh kamari we da kumaha di pasihan artos geura ieu cenah ka itu neangan sereh seureuh urang godog kalah dibelikeun useup da bapa yang teri da lain ku useup teri mah mun urang ka pasar we teh Kang Teri eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai teu aya kene Nah, naon? eta kitu saja bina ti palai di layar kununungan teh cenah jang meuli oleh-oleh yang martabak daing teh geus teh sagala teu asup aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur nya Ya urang beli we teu naon. Kaula teu naon lamun ka itu. nuhun agan sadasana ge urang ya saha we anu haat kerasa ngalayan begitu sanes teh terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara si Gareng mah gara dumeh dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun naon maksudna nya maksud eta WC dipenet maksudna mah hayang aya ganti aya ganti yang ngarehab tempat nya Ya atuh teu aya halanganana. Dina lebah dia hayu urang ini. Ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara ka Wa Prabu. mawi gitu kan manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging daah moal mungkin ai Gusti Prabu mah lan Ya pasti lagi meureun. Nitah kaula mawi gitu kan geus dibawa ka mana wae ubar. ka Imanoe ka Tante Yusuf ka Hasan Sape'i Hasan Sadikin meurana ieu teh Rasa namanya acoy. Anut. Bisi maneh teh nyaho ieu teh tempat teh kareh ka sapon ku nagara kaula nyaeta nagara Ajar Padang. ulah naon geus jauh lalampahan urang teh euy karasa bari ngobrol banyak kan asa teh nempo wates abdi teh Ya moal dalin dirinya. ieu teh kalebet ka negara Ajar Padang. dawala cilaka euy mangkani urang teh teu mawa paspor boa dipariksa Wayahna lamun lain warga negara ieu kudu komplit maneh surat-surat sabab naon
bisi maneh nyelunupkeun barang-barang nu teu paruguh barang terlarang ngerti kaula teh patih ieu. patih ieu negara selenting bawani angin kolepat bawani kilat beja tidak bedang dipercaya cenah aya jelema kalana kulunu ka ieu tempat ya kaula salaku patih sanajan loba para petugas hayang langsung mariksa jelema anu kalana kulunu ka ieu tempat saha ngaran maneh aya silakan diperiksa dibawa KTP boleh lagi pan ka susu coba KTP dan diganti lain dipoekeun ku sak ladihakan ai sugan teh opak Yuri berapa KTP ditutukeun tengah bantu naon-naon abdi teh kulan manawi teh ieu teh negara astina keneh ulah naon ieu teh negara astina lain maneh warga astina nuhun ngaran maneh saha abdi lah ya bejakeun ulah bohong nya sejelasna ngaran abdi teh ulah bohong nah ada sia mau ngomong wae jadi wae ka siapa eta sidik sih kapal ngaran abdi teh cepot lah saha cepot Taufik Hidayat kita mau main bulu tangkis juara bulu irung bulu tangkis gitu juara badminton ngaran teh cepot cepot lah ai tunjukkan abdi dawala dawala naon dawala Sutisna dawala Sutisna aduh anjay kemari lain seri teh eta mah dawala sutisna sumuhun istri namanya anu urang mana maneh ai kawit mah teh di puncak mulia nya ta ieu kuncen Gunung Padang teh ieu nya saha we nu sohor geuning dituliskeun da abeh payuh di kamana maneh abdi teh kumawi ulan anuhun ulan sana jeung haja abdi teh asup ka negara ieu teh terang ulan ya abdi teh bade gegelis panon bade aya nu dipilarian bade aya nu ditaroskeun naon abdi teh kaisalan murang kali ya kalengitan budak nuhun sebara tahun maneh umur aya 70 mah ulan ai budak maneh wah langkung ti 300 budak teh mun saluhureun urang heuh budak kaki aing nah saya teh ngomong batur ah ngaranna teh Semar Abdurrahim Semar ngaran bentukna kumaha kuninga manuk penguin apa tah percis gitu lempangna beda sautak-sautik urayut lagi gitu ngan aya manuk mun aya pamatukan ieu mah depek ngaranna Semar Semar tah sugat aing geus seuri kitu mah atuh mare beja ajaran lantan sudah kiati ai ngomongna kumaha ngomongna teh sok make ngeguik nih aya anak dah amuradu amuing meureun hageun bae atuh da sarua keneh henteu ah amuradu jeung amuing mah beda masyakeun kitu patut beureun lagi atuh nu badir ting dari dana numpangna kita gitu lempangna teh bulan
lamun maneh hayang panggih jeung eta anu jadi bapak ulah sabab raja kaula teh sajabana ti raja naon paranormal tukang norak tukang negung. numawi abi cek kitu kulan kaula teu bisa ngajawab bakal bisa kejawab tapi yakin bakal ku raja kaula dijawabna Wacis raja. di mana-mana na percis kaula we naon kalengitan bensin dah barang udud kata tangko teteng sapoe jeput tepangi naroskeun ka raja tuh cenah di toko loba meuli jelas pan jelas mau hage lo begitu Nggak bodoh kan. ini teh hayang seuri aing itu nggak bodoh eta rebut haja aing alah ngambek teh si komeng alah nah komeng betul aing pelawak komeng melalui di mana aya jalan nu melengkung tak komeng mengko eta mah jauh atuh saya blok mengko mah sayur engko eta mah nah sia teh engko mah bohong eko eta mah nah sia teh lain kemana karep mana teh ngomong teh eudeuh nah yuk diantar ke raja kaula bager kasusah maneh kedah sabaraha abdi ngamplop kalah dibere maneh Itu mana bager atuh. dah atuh sing loba we teh tanyana monyong sugana loba merena Paberi duit sama. teu pamrih upami ieu mah upami naon upami kapenak pun bapak iya calira pada ini pasien sabaraha ku abdi gablek duit sabaraha sia teh na teu uninga naon itu sawah anu lega paling ditu usaha anu batur yuk urang gadekeun Dengan komisi. bisi ibu bisi teu percaya nyaahan deudehan welasan asihan malahan kurang pagawe tadi karaton teh bisi mana rek digawe Kamu dengan jalan maripu. ayo tuh ya bilaur urang teh iya di astina naon gitu ribut wae ning perbut kakawasaan beuni dieu Hitung-hitung titirah. hitung-hitung titirah tak kitu euy Hitung-hitung titirah wes. Iya. Bukan daun pakai itu. kaula yakin kaula lamun maneh nepi ka amplop jeung raja kaula bakal dipikanya maneh Kan ulah ngomongin mungkul gitu. kade dipikanya padahal dijebak padahal keur wadah nya darah dipencit mun bisa mendewe kedagoan dia siliheur ka itu Ayah kasih. sieun urangnya teh Ayah kasih. kumaha nya cenah naon kan ai manusia sa tunggu jagoan euy bila Kita. Ayah jalan pan. lu naon kan wayana loba penjahat eta teh Rumah pegang. aduh alutan di mana teh teuing tuh Borek raranjau bola dari kajarakan. bisa jadi kamera aku demen kamera aku demen lupa kamera ingkang samya prata
ternyata nempon gitu Aya we Kang ieu. lain lamun di urang mah dewekna teh benernya Lamun di grup belakang urang nyari itu. mana itu kurang nyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Saiwan Agama ya mah. agama naon maneh Islam alah sami atuh punten Jangan Saiwan. Saiwan. leres agama Islam leres nuhun Teruskeun. cing lamun bener agama Islam maneh naon di dia ke soreang seberapa kilo aja 5 kilo mah tapi bener Percaya. nah sih jika gitu atau mun teu nyambung coba Orang ada ke dukun Islam pantas. ayo mana agama naon Katolik Pengen pakai keparang sari. alah ampun sami atuh sareng si monyong teh ieu pun adi agamana naon sami katodea tong ngahina sia ka agama ieu hei siapa halina ngaran kaula ya ngaran kaula bisi at poho deui aing teh abdi komo Bira denta. sana suara denta tadi teh tateuing eta teuing heueuh Wiradenta kana lain Wiradenta ya urang negara ieu ajar padang ya saparajana rajana raja kaula Prabu Wiramanik bejakeun ka raja sampean bejakeun aya nu nantang kitu aing ieu urang pada okop begalan pati adu kadijayaan jeung kaula hei anu diiket naon bejakeun ka dunungan sia ya da aing mah teu boga dunungan heuh saha we atuh aku ka dieu kitu aing aya perlu Lain urang kalian dulungan. aing dunungan sia jauh euy beda pamadeganana jeung aing didenge-denge tenang tang raja kula ya naon urusanana iya urusan kaula jeung manehna urang patutunggalan kitu adu telu ampar tiga eta teh nyarita teh bener teh iya naon paswalarna pokona aing hayang adu jajaten bejakeun euy jadi kitu perlu diongkosan ku aing lain naon masalahna da urusan urang dieu make jeung perlu nyaho dengekeun atuh Kepiluan. jawara jigana itu nu diiket tuh Waduh, kakak ngap jawan. beda baju hideung jaro jeung nama nya mana jaro nya jaro naon jaro teu atuh jaro atuh teh mah sok urang pada kebela pati bejakeun we ieu tong jeung raja kaula patihna heula patihna heula apa konduan di barang aku orang wanita ini ngapa kulanang bener iya saya abdi yang itu bisa jadi itu teh dukun bisi mana cilaka tahu kan jauhan barina gitu kalau urusan batur sore antep gimana-mana para saya aja jangan mati matak naon lamun repeh rapi hanya bangsat pada jeung aing sawios Gusti ku abdi urang kepuk nu kieu mah hayo kepuk waktu hei gua kuatan euy hei
suku abdi umuh sebelah aya geuning aduh rarasaan ti eueuh astagfirullahaladzim nepi ka poho kana diri sorangan ayangnya siap Yang kode itu temu. Naon ya kan? Naon teh? Resep menang. Gerak naon? kayak gitu jelema gelutna Penyalaan penalti ditangkap. punya lahan eta nonjok ditewak dibawa ke dia Oh kadinya. ngenyang dia ditutupkan tewak nah salah dia tuh Los atuh kok. tapi kesyakilan set syakilat abu syara kantong set udun bebaturan aduh luar biasa itu hei nginjek bedong ya tunggu yang halangan ya tunggu hidup Buah-buah ya. Aya nu nyicing. Gusti Numaha Aya nu nyicing kan aya tumbul. siap baturnya lain tobat dek naon atuh teh siap baturna dek lumpat ke mana lain dewek man datang ke dieu aya nu gelut wah tong yeun alesan hutang pati dibayar pati hutang ulang dibayar anjir ayo lain antepeun euy hayangnya hosya aya eta aing liur goblok aduh Wah, Dia ya nak. cing. nah situ Melong itu. Hero perang dari mengar kana hulu angin aing Patras hulu goblok harinya wasok sia sakali ewang dor dek aing heula ka sia-sia heula ka aing kumaha sia we sok teungel aing ku sia-sia sabaraha kali ewang 5 kali oh karek opat ya sok ayo dengar naon lamun hayang tarik ulah bari bunta sok sia teh naon sok tuh asuluna euy sarka ceuy anjing sia teh mun hese nah sia teh 5 kali ewang bener
aja jelema. Ampun jeng aing. Aya jangan boleh gitu ya kan. Lain kumaha karakter na teh ke sini mah. Ampun. Awas anak-anak mangacir. Aya jangan baru di dagelan. Nah, sia teh. Anjing, sia setan. Nah, sia teh. Babaturan aing nepi ka barareuh beungeutna. Anjing. Kumaneh na beungeut kubutkeun maneh? Ulah, teu mungkin. Teu mungkin. Aya jangan baru di dagelan. Jauh iya meuni dedak gelar jeung teh. Heuh. Weh, ya sampai. Iya. Weh. Wait, ya setan sia. Bibir aing dibodol we. Tapi sakit diam. Tidak dikenyang gua kan. Menang sabaraha hektar ngababat teh jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah mah 5 hektar. Asih. 2 hektar deui tah. Wing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi. Kopi. Kopi? Heeh. Sok di dinya bonteng atuh. Manya kopi dipelakeun. Or, nah sia naon kopi teh? Apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah. Topi. Tamah topi. Topi. Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur teu mayar teh ka topi, katipu. Katipu. Nah, sia teh. Oh, Katipu beda deui topi. katipu ya, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung. Tipung. Tipung teh mah. Tipung jeung ditutup. Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng teh geuning tumpeng teh mah. Tidak tipung kana tumpeng sia teh. Bagi jauh teh. Ai tumpeng mah di mana urang hees geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan eta. Ditumpangan. Beli jauh-jauh. Ditumpangkeun ditumpangan. Nah sia teh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang. Apa nih jauh-jauh. Ai cupang mah lain kapal anu aya anu muih teh geuning kolecet capung. Capung. Eta mah Oleh helikopter capung. eta teh. Ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng teh handap ka luhur gleber apa capung ngapung. Ngapung. Eta mah belegug. Ngapung. Oh, eta mah. Ai ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir, ngagebru teh mun jauh. Ngapung kana ngagebru. Jauh. Apa ti gulitik kan.
mah goblok. Loba gaya. Kaleuwih Logay. sidik Allah oge teu resepkeun ka jelema nu sok kaleuwih teh. Sia. Udang. Elah, teu kudu nginum hayang lieur mah euy. Kikituan tuh. Sarua. Kuriringanna tiang listrik. Menang sabaraha hektar. Hektar gitu, hektar. Oh, da letahna kitu sia teh. Eta ponok sia teh candel. Lengket sabaranza lagu Sunda. Lagu Sunda sinyur. Lagu sinyur. Cager mana? Alhamdulillah cenah teh. Itu lagu heot sih tapi teu bisa. Rek ka mana ayeuna? Biasa ka mana? Syukur atuh. Lain mana apa? Di eta we di arah-arah sugan heueuh. Dina lempeng. Seuri. Bobohan sapopoe ulin ajeng manehna. Alah. Dari mana saha ngaran? Maneh saha ngaran? Heeh. Saha? Uut. Lain. Udin. Saha tadi teh? Ode. Uken. Lain. Dodi. Heri. Gunawan. Heri mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baheula ge menang juara, Pak. Gitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Ocit. Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh. Ocit. Osit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya. Lagu begadang jangan begadang. Oh, Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh, si goblok Oma ngaranna. Bae laguna lagu Bapati lagu. Bener. Kapangina teh tina sok lagu. Urang mana? Mana? Orang Cileunca. Oh. Mana bi teh? Cianjur. Mana? Cisewu. Lain. Pangalengan. Lain.
si bekok naon atuh Kurang set gosok. sijok lagu aya laguna lamun maneh oh aya naon orang Bandung bener Kurang Bandung. bener Kepangina teh di lagu. di mana di Bandung na euy Enggak Bandung teh. hah oh ujung berung Aya kolot. daya kolot ranca ekek Tiga releng. Banyaran. Banjaran Soreang Ciwidey naon atuh ku lagu Lagu deh yang main Borono Garing oh Majalaya Mana Borondong buatan Majalaya teh mah. aduh kahakanan namanya naon karesep teh Kabeki. Oh, tahu. kupat tahu naon bi teh Bakso. soto lain anjing tong ngambek atuh si teh Mantap. naon atuh Bubur ayam. bubur ayam Lain. Naon ti ucing kane ku sia najis goblok aing ah Lain pada ngambek teh tanya. naon atuh lagukeun sok aya laguna oh iya naon colenak oh colenak alah ikan resep kukut naon manuk naon Oh, Hah? ekek. cangkurileung naon atuh Ekek. ekek entok Manuk komeno. tikukur Lain. merak Lain. iur kutut oh buek oh anjing suara buek lain gitu anjing Banyak buat gitu. Nanaonan deh kos. cing atuh kenangan aing teh goblok Sakitu kenang beberebetan ngan tebalik. uing hayang ngiga teh di kenangan Ngan tebalik. siap pugu di kenangan bieu teh simpang bejakeun ka tukang kenangan hei Naon? kenangan hoi Apaan dia di kenangan? eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge ha eta kenang teh teu beberebetan hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh tekang kenang sadua-dua berjalan rempeh ping bejaan bieu teh di kenangan belegong Sok atuh yang kau. teu hayang aing barang bere kanu kitu Sok atuh Tengah ngenakeun kana hate. cing kenangan oi Oh sok. Sok atuh sakali deui bisi pajarekeun dari kenangan. mun kita tadi genah kieu dulu aduh Ampun, Kang udah di hari itu. Ayo. alah bilih capek mah atos ah alah alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy teu dikenangan goblok saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin aduh Udin Berlin aja urang mana teh euy Banjaran waduh jauh atuh Garut mah coba Budak. Bolot. musingkeun pisan ieu assalamualaikum waalaikumsalam jawab atuh ah ulah nepi kamu badir tah
agama teteh agama ulah kudu beunang dina lempeng. Waalaikumsalam gitu sok tadi ge pan aji gitu waalaikumsalam his lain haleluya waalaikumsalam aji kita tadi ge gitu goblok di agama nu pangalusna iwati Islam inna dina indalohil Islam Waduh. heueuh aing ge nyaho anjing inna dina indalohil Islam lain inna dina elep lain inna dina indalohil Islam heueuh anjing aing ge nyaho diuk sia diuk syukur aya cara lager mah sae sadayana oge ulu Naon cenah? sabaraha dinten Naon? diuk goblok bapak maneh innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe naon Aisyah ulu 7 poe kiraon karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panjawatna teu paeh liper teu paeh aja Cilata ieu mah. karunya aing kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas geus ya anjing Rumah sakit, anjing lain rumah dinas. lipernya teu maot anjing doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musik geus teh teu maot hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing keun bae tong dicengcerikan da geus nasib beureun amuh ki parah anjing doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mulakasa tecing di tempat kiri di tempat anu nikmat muga Allah anjing tah gitu amin gitu